you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna bagian aksara Sunda anu ka-2 nyaeta naon? Karoba oka. Namukeun ayeuna sa we nya contohna nu gampil. Sa. Jadi dibacana naon? Sa. Dibacana ieu? Sa. Dibacana sa. Dibacana sa. Ia bisa jadi sa si suseso dengan cara nu kahiji ieu dibacana sa. Ia nganggo panggulu namina si. Lamun nganggo panyuku namina dibacana su. Lamun nganggo paneleng dibacana se. Nganggo panolong dibacana so. Ya. Nganggo pamepet dibacana se. Nganggo paneuleuh dibacana seu. Ieu kade nganggo curang. Ya, misalnya erek gerak topi, ya, tinggali kapayun, tinggali topi, ya. Iya dibacana naon? Tapak can jadi topi. Lamun hoyong jadi topi, tinggali nu oh mana? Tah iya. Oh, nu mana anu i? Nu iya, berarti topi. Tuh, hartos. Bade nulis misalkan teh desa ingali desa nu ieu de nu ieu sana di kumaha tadi kumaha dan tadi dirobah jadi desa ya. Sekian ya tentang aromah vokal, mudah-mudahan kartos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never in myself.